Nyi, hari tadi pepoean di jahitan kabeh Henteu Kang, ngan hiji nu dijahit mah. ngan hiji. Nah, tuh lain sekalian kabeh dijahit nih. Si Kang masukna gampangkeun wae. Atuh berat Kang, aya kudu dijahit kabeh mah. Berat kumaha ai Nyai? Tapi lagi ngajahit non hesena tuh. Naon hesena. Segala rupa tasukna gampangkeun wae. Kapan apa urang teh teu boga mesin jahit kan? Jadi kopi kudu dikecos, berat atuh kudu dikecos kabeh mah. Nah, urusan yang mesin jahit yang keco segala. Dijahit teh maksudnya lain dikaput. Dicokot ka imah, ambihkeun ka jero bisa kahujanan gitu. Oh, diampikeun. Geus atuh Kang, aya eta mah gampang. Kabeh dijahit. Kakara hiji anu geus dijahit mah Kang. Matakna panggulikeun mesin jahit geura Kang, ngarabi gampang ngajahitna mesin loba ge kareh. Tuh, mah berat.